Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamikane budak babedieu jalana leueur ka makam jalana leutik. Nu hadir mah kalintang pisan seueut, nu ngajawab salam karaksa leutik. Daun salam manuk pijit, nu ngajawab salam sing loba duit. Dasar mata duitan. Daun salam buah kentang, nu ngajawab salam sing lalunas hutang. Cirining gede tanaga, ngajawab tarik teh gede tanaga. Tos tuang teh ajan, tos nyana teh ajan. Eta atuh copot jauh wapkeun. Daun salam buah naga, nu ngajawab salam sing jadi ahli sawarga. Ya Allah ya Rabbal. Daun salam daun genjer, nu teu ngajawab salam bibirna sing gewer siap. Siap sekali deh, siap. Ompat siap. Siap kali itu siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesarengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha. Sadana jika karurang nyatu. Astagfirullahaladzim. Sekali deh ya. La ilaha illallah, hul malikul hakul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wahai jamaah semua, mari kita berkumpul menyanjung Nabi dan Rasul. Semoga dunia terkabul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bagian di dia nanya saya cucu sebab nyahun dewek teh diberi susu mah bebenenean ya. Ngatak panitia teh daripada dibawelan siapkeun. Alhamdulillah. Ngan aing minum susu isuk-isuk teh bari mudu teh Ibu Hasyim. Ngatak insyaallah geun beres ngaos urang doaan heula. Saha ibu-ibu anu rajin sholawat ka tempo dibere susu menang sholawatan. Saha nu hoyong? Saha nu hoyong? Hoyong? Insya Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Siap buat ngarenjak anu belah ditu. Cik aing ulah ngalamun dewek di luhur panggung maju. Asyhadu an la
ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alah ya Allah, hari asma baginda Rasul disebut ucapkan sallallahu alaihi. Pangkoret-koret na makhluk, pangkoret-koret na jelma. Di mana asma baginda disebut ngacedok mingkem. Dia kayak gitu cepat. Namuk siang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Jadi yakin ajengan orang dia mah kudu dicari. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. فقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الحديث. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Angkat pandangan saudara. Allahumma ya Allah, bagi Gusti ngahapunten dosa-dosa jamaah maulid sadaya. Kabulkan doa-doana, berkahkeun milik rezekina, berkahkeun ilmuna, lancarkeun sagala urusanana, diangkat harkat darajatna, jantenkeun turunanana turunan anu soleh-soleha, caturkeun janten jamaah anu biasa umroh sinareng haji ka Mekah sinareng Madinah, oge pupuskeun dina kaayaan husnul khotimah. Ya Allah ya Rabbal jamaah rahimakumullah. Puja ngawalan bubuka dina ieu acara. Urang sanggakeun ka Gusti Allah Azza wa Jalla. Saribit kalih puji urang sanggakeun ka Gusti Allah Nu Maha Suci. Ngalakukan kudro inayah izin di Gusti Allah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Dina dinten ieu urang sadaya tiasa ngumpul ngariung. Kumpul ngariung bongkok karonyok di ieu haflah. Insya Allah berkah amin. Dina raraga memperingati naon cek? Heula kursi bener heula niatna ye kurang teh arek muludan, arek maulidan, arek miladan, arek muludan, arek maulud. Nu mana bahasana sok dipake di dieu? Di mana awal kata muludan? Emang aya kitu ti dituna muludan? Allah. Allah saya sangeunahna we muludan. Kunaon dina bender lamun aya bender, tadi mah kurang modal benderan. Aing teh kahareus nama protes bender atuh foto dewek tapampangkeun dirinya. Memperingati sok perhatikeun. Lamun aya bender tulisanana memperingati muludan Nabi, memperingati maulid Nabi. Hah? Atuh naha tadi make ngomongna muludan. Memperingati maulid. Dia ditanya
Oh, eta halus bener. Maulid, apa itu maulid? Mengenang hari dan waktu baginda Nabi dilahir. Mauludun, mengingat-ingat orang yang dilahirkan. Ngan, lamun ke orang Turki, maulud jadi memlud. Lamun ke orang Jawa jadi gerebek mulut. Lain mulut, mulut. Entah kena berantakan sebab lawan biasanya gerebek mulut mah wah tumpeng gede. Datang ke Jawa Barat komo ganda solimah muludan. Jadi lamun maulid bener tuh bener, maulud bener tuh bener, muludan bener. Nu teu bener mah jelema nu teu mantau kana muludan. Akur betul tidak? Ari ece cinta ka Rasul teh. Oh, sok maca sholawat. Pas kamari muludan udunan sabaraha duit. Aing sok teu ganti jawaan teh. Cinta teh cinta. Mahabah teh mahabah. Ulang tahun pejuhna beak 1 juta, pas muludan perecet goceng. Ari siapa cinta dan dusta beleguk kayak gitu mah. Layu minuna ahadukum, sesampurna iman di antara ulang kabeh. Hatta akuna ahaba ilaihi, sehingga rasa cinta ka baginda Rasul ngelehkeun cinta ka saha mi walidihi kolotna wa walidihi anakna keluargana wa nasi ajmain jeung cinta ka kabeh jalma sa alam dunya. Ari ayeuna dina praktekna ieu mah urang ngobrol mahnya hampura ya. Emanya akene ka Rasulnya akene ka budak. Ka Rasul ka budak. Nya apa kabeh heueuh tapi nomor hiji mah tetep kudu baginda Rasul. Ingat, bila mana seseorang dengan lahirnya baginda dia sudah memasrahkan hartanya untuk mengenang-enang baginda, bebeakan tanagana ditumpahkan kanggo mengenang-enang baginda, maka itulah orang yang sempurna mahabbahnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boga domba kiwing ka panitia tah domba begeng-begeng ge cinta aing ka Rasul. Insyaallah sahaja lemah anu sedekah jang maulid, jang maulud, jang muludan bakal dibales kumang ribu-ribu barokah di Gusti. Insya jamaah rahimakumullah. Puja sholawat sinareng salam mugia dicurah limpahkeun kanggo panutan alam junjunan urang sadayana nabiyana wa habibana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kulawargana, para sahabatna, para tabi'in tabi'at, kumna sadayana kaum muslimin wal muslimat. Oke, mudah-mudahan urang sadaya jamaah mulut nu hadir di tempat mugia urang sadaya dicaturkeun janten jamaah, janten umat anu bakal dilungsuran syafaatul ujma di baginda Rasulullah sallallahu alaihi Ustaz kumaha lamun abdi resep muludan alus teu naon pahalana naon ngahadiran muludan. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Sing saha jalma anu kaluar ti imahna kanggo tolab ilmu komo deui memeriahkan maulid Nabi fa huwa fi sabilillah, mangka eta jalma keur aya dina jalan jihad fisabilillah. Insyaallah pahalana gede pisan. Jelma nu cinta ka baginda mah masya Allah. Asal lempengkeun niatna, lempengkeun niat. Ieu nu sok jadi khawatir teh Kang Ajengan hampura. Kumaha cenah khawatirna?
Hai di dia pengawasan ibu-ibu kan sok sayanya. Biasanya di mana-mana pengawasan ibu-ibu mah miluhan masjid terus deh. Senin ngawas. Aya. Selasa. Rebo. Kamis. Jumat. Sabtu. Minggu. Itu kabeh. Ngantak hebatnya ibu-ibu didinya. Bayangkan Abu Lahab itu orang yang durhaka kepada baginda Rasul, benci kepada baginda Rasul, padahal beliau itu pamannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Sampai ku Gusti Allah itu dicaturkeun dina Al-Quran surat naon? Surat Ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Apalnya apa? Alhamdulillah. Ya Abu Lahab berdegung audzubillah. Tika mautan berdegung audzubillah. Abus karena narakana Allah jeung pamajikanana. Sehingga cenah dina hiji mangsa baginda Rasul jarah ngalewat ke makam Abu Lahab, nanya ke Abu Lahab karena makomna Abu Lahab. Betul ulah sarua antara urang jeung baginda moal bisa sarua. Urang malah mun datang ke makam paling lamun teu mewek leres. Lamun teu mewek urang ngadoakeun. Aya teh geus sok menta do. Puguh-puguh ge indung bapana can puguh diganjar, can puguh disiksa. Umi abdi teh beas kitu boga di imah teh. Sia mah ngaco mantok ka makam teh ngadon menta kan ka indung. Geus puguh ti leutik nyusahkeun ka kolot. Geus jebrok kolot mau tidak tangan mewek di makam menta beas. Abu Lahab pas didatangan cenah ku baginda eta makomna ngobrol jeung baginda. Naonna ruhna ditaruh cenah baginda Rasul. Wahai Abu Lahab pamanku, bagaimana keadaan engkau di alam barza sana? Cek Abu Lahab disiksa umat poe ku Gusti Allah dengan siksaan yang dahsyat. Tapi ngan dina hiji poe siksaanna diringankeun ku Gusti Allah. Dina poe naon? Poe Isnin, poe Senin. Kunaon maka diringankeun eta cenah siksaanana? Ternyata ke waktu lahirna baginda Rasul, Abu Lahab bahagia menyambut lahirna baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Bayangkeun sabedegongna Abu Lahab, bedegong Abu Lahab mah pernah bahagia Rasul dilahirkeun, diringankeun siksaanana. Kumaha lamun ibu-ibu anu ngaji unggal poe, nu sholawatan unggal poe, lamun misalkeun maot diringankeun moal. Pasti diringankeun ku Gusti. Mudah-mudahan dicaturkeun jadi ahli surgana Gusti. Ngan hiji panyakitna aja. Hiji. Heuceul lamun rek berangkat ngaji sok izin ka salakitara. Ayo siap jawab. Lamun rek pantau ngaji izin tara ka sadaki. Assalamualaikum bebek. Ayah, sayang, bapakna. Ayah disebut Abbas. Kok ayah pemajikan disebut ngaran ke salaki ayah? Menang tuh, menangan cek adat katimuran ke sopan. Tapi di Mekah jeung di Madinah ngaran ke salaki teh ngaran we. Cek pemajikan Abdurrahman. Berarti salakina Abdurrahman gitu ya. Di urang mah teu diganti sebab adat katimuran bapak, akang, udah ayeuna gaul jadi tinggal bok ngapoe sambel jeung bolen oge embem. Ini pantes aya huntu pinu kujigong nyebut embem. Tapi menang tuh Ustaz bermesra-mesra dengan suami boleh. Siapa yang larang? Saya juga senang kalau istri saya mesra-mesra. Datang di pengajian, bulan. Cepot. Kokot jatuh terdekat cicing, geremeng kena kantong. Wah, aing curiga ya, palingan. Jamaah rahimakumullah. Ecil meme berangkat ngaji, osok minta izin sing bener tara umi teh atau teteh teh bade ngaos nyuhunkeun izin osok gitu tara. Nyiapkeun heula mamna tara, nyiapkeun acukna heula tara, nyiapkeun kopina heula tara. Awewe nu mantok ngaji tanpa ridho salakina mubah ngaji lagi. Dengen kudu jebar teu. Ulah abong-abong sok ngaji petang-tang petek teh hareupeun salaki. Sudah salaki aing mah ulah mampu pagaweana ge macul aing mah sok ngaji terus eta badagong.
ridona Allah jang awewe aya dina ridona salakina ngan di dia kudu adil nu jadi salaki lamun pamajikan hayang toat pamajikan hayang nyaah hayang hormat mangka contohan ku salakina lamun pamajikan beuki ngaji salakina ge kudu beuki supaya pamajikan rajin sholat salakina kudu rajin sholat. Hai di dia masjid jami sok pinuh tara sholat berjamaah na Kang Ustaz bah sok pinuh tara itu si abah mah kalau kacil lagi sok pula sok jumputan bah lamun teu pinuh baik kan baik ngantak pantes lamun awewe na bedegong kulantaran meureun salakina tara sholat berjamaah ka masjid eta pamajikan nih mana ngaji ka ditu era ku Ustaz Asep jeung ku si abah ai manehna tiap beres kuli nyelipkeun gocap belikeun kana upan sarini endog asin wah ketek bengek ai anakna jeung japu ai lauk deui paraban sarini pagawean ngapoe nguseup terus aya begitu teh coba tiap penting saeutik pamajikanna teh tangga deres jasin manehna mantau ka pos ronda gapleh terus aya begitu aya di dia mah ngamung cinta alus pasantren aya masjid jami gede nu ngisian eueuh astagfirullah jamaah rahimakumullah ingat ya supaya amalia ilmu eueuh barokah ilmu tina mulu dan poe ieu di mana rek ngaji kudu minta izin ka carok Ustad pancaroge abdi nage geuning kitukeun teuing Siti Asiyah salakina teh Fir'aun bedegong teu bedegong kacawiskeun lagi jelema pang bedegongna kumaha Siti Asiyah tetep hormat jeung cinta ka salakina nah hormati sebab naon cintanya dia cinta karena Allah pengabdiannya karena Allah nanti eueuh lamun salaki eueuh jeung pehong jiga wing hideung eueuh pernah sok nyium tarang salaki tara osok tara kudu mah osok kene tara nah mah geus kolot pan aya paribasa mah tua-tua semakin tua eta lamun keur ngora nyium teh saliwat cep lamun geus lilin mah kudu lila ari keur rabi bareko didoakeunna kumaha runtut raut tapi kakek dipisahkeun kumaha berarti semakin tua harus semakin sayang, betul tidak? Kapan geus huntuan justru eta huntu nu sok ngahalangan nyepotna nyium teh. Kumaha cenah pahalana? Hiji awewe nu nyium salakina saciuman tarangna bari jeung ridho karena Allah sayangna karena Allah 70 dosana dihampura ku Gusti. Bayangkeun sia, kemenit ngaji geus dihampura dosa 70. Cek Ustaz 70 ku aing aya diciumna 10 kali. Nah. 70 kali 10 kali 700 dosa murudul unggah poe rek ngaji nyium salaki 10 kali terus ngaji boga dosa moal ieu jamaah moal murudul punyiuman salak dan ulah loba teuing bisi cek salaki sia mah tiap-tiap rek ngaji pasti kasurupan terus salakina lumun pamajikan supaya taat pamajikan supaya taat kumaha supaya sayang ka salaki teh sayangi istri eueuh sok dicium ku salaki tara sok digeukepan salaki tara balik di mana-mana datang dia neng telepon dicium tara osok tara karunya jablay kabeh gimana jarang dibelai padahal lamun salakina nyaho si bener Kang eta bakakak dewek kana bakakak mah sariwat ge lamun salaki cenah sakali nyium tarang pamajikanana nganta ku eueuh asonggeun lamun salaki balik gawe ku eueuh teh kumoh heula tah terus deui make minyak kayu putih mun minyak wangi teh boga mah kayu putihan tah asonggeun ka salaki teh tadi cium sakali nyium pamajikan sakali mencit ontak ngalaksanakeun kurban itu pahala salaki anu nyium nu jadi pamajik. Bila mana sudah terjadi itu, maka insya Allah hikmah mulut
Apa itu hikmah mulut? Tujuan diayakeun mulut teh naon? Supaya jelema teh bahagia. Jadi jelema nu keur muludan mah kudu bahagia. Bahagia teh kumaha? Ulah aya jelema camrut bari muludan. Eta jelema pang munafik-munafikna jelema anu camrut bari muludan. Sebab naon? Patrabu ya'lal masali. Goyang, muludan mah goyang. Alam dunia teh cenah lahir-lahirkeun baginda Rasul. Arasna Allah euneur. Kabeh cenah mah gebul ke cahaya sehingga cenah kota Mekah hulu mancur. Dicawiskeun Gusti Allah anu pertama ngayakeun maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cenah para malaikat lungkur ke dunia. Bidadari-bidadari tita dandan turun. Bayangkeun eta. Bidadari dandan. Geus kabayang meureun nya. Widadari dandan. Teu dandan ge disebut ge widadari. Lamun jeung eceun geulisan mana eta widadari? Ya kabayangkeun. Bebeakan dandan di penggeak 10 senti, eceun keukeuh moal ngelehkeun geulisna widadari anu teu dandan. Tapi naon? Lamun eceun jadi ahli surga, dijieun bidadari ku Gusti Allah, mangka bidadari nu aya di surga rempak ku eceun kabeh eleh geulisna. Nantak eceun tong sieun ceuk mah teh. Datang kulit mah geus peot datang ka surga mah herang deui mah. Untuk mah panjenengan geus eueuh datang ka surga mah komplit deui. Ustad pan pipit mana ge geus kokoloteun datang ka surga mah geus moal aya kokoloteunana geulis deui dijadikeun widadari surga. Mantap kudu cinta ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi kudu mahabbah ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina sadana Muhammadin abdani wa nuril absari wa dawaiya wa ala kompak-kompak di ibu sadana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kunaon sih urang perlu sholawatan je? Ieu aya hiji riwayat engke cenah di arah-arah masar. Kabeh jalma bakal dibeungkeut ku Gusti Allah lewat perantaran malaikat Jabaniyah. Kecil, cek kecil teh. Ustad abdi mah sok ngaji, tong bangga ku sok ngaji. Nu sok salat, tong bangga ku salatna. Nu sok sedekah, tong bangga ku sedekahna. Komode utara mah. Salat tara, sedekah tara, zakat tara, eta mah geus tong hayang we. Kieu perbandinganna. Nabi Adam itu dibuat di dalam surga. Jadi ahli surga dengan Siti Hawa. Nyieun kesalahan hiji. Naon salahna? Ngadeuketan tanggal hol. Buah hol. Kumaha hukumanana? Dipecengkeun cenah ka alam dun. Sehingga saumur hirup Nabi Adam menyesal terus deui beristighfar. Kumaha istighfar ka Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Apa doa eta teh? Apa teh? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
dijieun doa ku urang dosa karena diri urang sorak urang musok kadoliman karena diri urang sorak contohna kumaha tetangga beli parabola ece umurian heuh sok aya nu kitu sok tiba-tiba tetangga teh maju kumaha cek cicing si kehe teh eta muja naonnya tere beunghar batur beunghar suudon muja batur beunghar suudon nipu eta sok dijieun dosa kurang dosa karena diri urang sorak sorangan cenang ke arah-arah masar dibeungkeut kabeh kumaha Ustaz Danang nyai kahayang mah ulah teh pandekeun masa bukan dosa loba dosa teh loba komo ngabohongan pamajikan ayeuna cita-cita nyandung hayang ka wali eueuh leuh si umat teh kitu jeung kitu we pan mah bojo teh nembe hiji putra nembe dua doakeun ku masing istiqomah amin teh amin nu mana ye ngadoakeun nya nu ngadoakeun tong oh tong moal lah tong jamaah rahimahullah di bangrot cenang ge di alam-alam masar usaha ku malaikat jabannya lulumpatan nabi urang lulumpatan kaler kidul kulon wetan nyalametkeun sa umatna teh orang Gana Soli orang Pamuluyan orang Cikidang orang Cibadak kabeh kumpul salam dunia sehingga cenah Kanjeng Rasul kumaha Kanjeng Rasul cenah nyarios ka malaikat Jabariyah hei malaikat Jabariyah lesokkeun eta umat kami orang Gana Soli ngaranna teh si Ici si Kokom si Pipi si Eis si Ai Komota si Isa wah loba aya ngaran Ici Kokom ngaran murung gue nih Insya Allah eta cenah lepaskeun cek malaikat Jabariyah ke heula ieu si Kokom sok doraka kasih abah salakina ku aing di bangron sebab naon si Kokom doraka kasih ab gablek budak diantepkeun saha budak teh si Baskom kumaha terus cenah santos kitu cek baginda Rasul meureun amal salat loba nu bolong-bolong puasa Ramadana loba anu kohok sedekahna jarang tapi coba pariksa deui ku anjeun wahaya jabannya dina kantong bajuna sugan jeung sugan aya panambahna dibuka cenah dina kantong bajuna buru catetan bingung catetanna teh naon hiji sholawat sifat 2 sholawat munjiah 3 sholawat nariyah 4 sholawat ummiyi 5 sholawat ibrahimiyah kumaha salat ibrahimiyah apa tuh oh berarti saya tahu sholatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina bisa sok sholat atau dia ditanya di sana tak bisa wow bisa ngantu ngaran gitu nya oh itu mah teh bae lah catatan amal sholawat terus kan aing pede lah ibu-ibu mah pasti ahli surga loba takor ge ibadah nah tapi catatan sholawatan di tiap masjid sok sholawatan tara eta nu teu ngahaja sholawatan bakal jadi catatan amal sa ngantak ibu-ibu geus rajin pengaji dan nu caroge tong diantep bae Bapak Jung cek Ustaz Danang jadi salaki mah kudu salat di masjid lamun rek salat di imah isukan urang ka pasar Cikidang heula poe Sabtu urang beli mukena jadi bapak hiji abdi hiji mukena nah hiji ewang make mukena salaki mah lalaki mah wajib salat berjamaah di masjid kecuali dina sofar kecuali kegering kecuali ayah halangan naon halangan teh bisi ayah satu buah hujan gede bisa di imah ngan ulah kebiasaan sholat di ieu ece elingan pan ece mah geus iman geus loba pengajian ke masjid geus loba sholawatan mun gaduh caroge can begin ke masjid elingan Bapak sholat berjamaah ke masjid wayahna mungkin uih berjamaah di masjid neng disiapkeun tarang anu geus diherangkeun datang salaki malam Jumat di masjid aya malam Jumat sok aya pahala naon ngabunuh 1000 Yahudi kumaha cara ngabunuhna ngeukeupanu jadi salaki
paribasa malam Jumat teh malam sunnah. Salaki balik di masjid ku ece sampakeun awak seutan, bibir bereman, pipi konengan, huntu bodasan, kelek kurut, minyak wangian. Datang salaki langsung busur, hayu bade di kegeban ayeuna atau bade ngopi heula ya. Terus kumaha cenah, bila mana cenah hiji pamajikan nyugemakeun dina peuting harita kanu jadi salakina, ngaridokeun kanu jadi hate salakina, mangka dina peuting harita ridho Gusti Allah jang eta awewe. Kumaha lamun eta awewe maot dina peuting harita, mangka eta awewe bakal jadi ahli surga. Ulah ieu mah kieu, datang salaki di masjid manehna make kelek mong sakieu, bulu kelek ke rumah, awak bau kesang nih ciga bau bawang nih bau bawang bodas bawang beureum. Terus deui manehna teh cicing di juru imah balocor, bari buuk direuwikeun ngalaan kutu jeung disakieu. Salaki balik pengajian tersambakeun kalayan merah merona, tersenyum yang indah. Ulah ieu balik salaki nyisiran kutu, cicing di juru kayan hujan musim kiwari mah. Atuh cek salaki teh eta teh pamajikan aing atau kuntilanak. Kang eta ece kudu geulis, cek ece kumaha datang ka imah protes ka salaki, supaya neng bisa ngageulis, supaya emak bisa ngageulis deui, pangmelikeun lipat, pangmelikeun hudak, pangmelikeun minyak wangi, supaya naon salaki getol ibadah, getol deui usaha. Sebab usaha dibarengan ibadah insyaallah barok. Kunci maulid Nabi urang kudu bunga sakali deui. Kunci maulid Nabi urang kudu cukup dina bunga we heula. Di mana ece geus bunga ku aya muludan, di mana-mana si Neng geus bunga ku aya muludan, sakitu cukup jampe urang bunga nyambut muludan. Kumaha bunga menyambut muludan? Satu orang yang bahagia dengan mulut bila mana dia ada masalah dengan pasangan hidupnya. Salaki jeung pamajikan anak, pamajikan salakina pasti silih halampura. Bila mana boga masalah jeung kolot minta hampura, bila mana boga masalah jeung dulur minta hampura, bila mana boga masalah jeung tetangga minta hampura. Barokahna bulanmu. Sebab naon? Percuma ece jeung akang ibadah hantem-hanteman tapi dina hatena aya dolim. Ustad, abdi teh boga tatangga, panggaweana teh ngagorengkeun abdi we. Fitnah we ayo ka abdi teh. Keun deui, jelema mah kudu boga ngabogaan sifat papuanhum. Naon papuanhum teh? Kudu loba ngamaafkeun jeung ngamaklum. Lamun jelema nu loba nyebarkeun kagorengan, loba ngomongkeun batur, pinuh hatina ku dolim, anggap we maklum eta jelema teh majnun. Naon majnun teh? Ambek tong urang lamun ka jelema nu kitu. Ece diomongkeun, ambek tong kan ngomongkeun. Entah. Lamun ece ambek kene moal menang pahala, lamun ece teu ambek, ece dicopot dosa, eta jelema nyokotan dosa insya pan urang barokah mulut teh kudu beunang. Kumaha barokahna teh? Urang ulah ambek kudu loba ngamaklum kabar. Mending kene jadi jelema nu ngamaklum, mending kene jadi jelema nu dimaklum. Mending kene jelema anu sok ngomongkeun batur, mending kene jadi jelema nu sok diomongkeun batur. Jelema nu tapi pan nyari hate. Pokona aing ustad cantara beureum moal dihampura. Memang ece rek hirup sabaraha ribu tahun deui ka? Hah? Nya aku dosa. Ingat, diomongkeun batur berarti bersih tina dosa. Dibere penyakit ke bersih tina dosa. Asal ikhlas ridho ka Gusti. Ulah-ulah keur magering ngan kuku lutus we hayo. Urang gering kuku lutus, salaki gering kuku lutus. Kumaha cenah? Salaki gering keur ngarengkol. Jadi beteung ku aja dipoto cepret di kana we akun statuskeun salaki abdi muntaber pilu anak di sadayana manakayan keur begeng mencret sagala rupa atuh kabeh nyaho salakina teh muntaber. Saya teh lamun salaki gering urusan
lain kalaka dipoto di kana statuskeun urusan. Jadi lamun arang aya nu ngamusuhan, aya nu ngomongkeun ambek entong supaya gugur dosa meunang paha. Namanya Umi misalkan aya nu ngomongkeun, si Umi mah ngaji we ngaji, kenal nu ngomongkeun urang mah manehna nyaaheun ka urang sok naon dosa urang dicokot di alam dunia supaya urang dosa bersih di akhir. Jadi mun aya nu ngomongkeun ka euceul ka akang komo ka para ustaz jeung kiai mah buset maot nu diteang kiai betul kasurupan nu diteang kiai di wae anak leuneuh nu diteang memangna kiai nu ngareueuhan sia teh naon deui terus parebut waris nu diteang aya nu ngajuru hese geus taakeun bidan taakeun para jisan nu diteang mun aya nu maot digotong ku geong mun kiai teh ngagotong atuh digotongna ku masyarakat diabrikeun ku kiai nya teh ka kiai teh sok kajengan aset bulanan sebulunan kabeh sugan aya masyarakat yang si abah ustad di dieu jeung ajengan aset rek bulunanna goceng ewang kabeh ti warga masyarakat hitung-hitung gaji bulanan osok kitu tara. Oh jadi kitu nyaahna teh. Nyaahna gitu. Nyaah mere gampang nitah. Ngantak pantes jadi ustad di lembur mah kurang-kurangna begeng. Sebenarnya gawe na pugu gajina teu pugu. Bener tuh ngantak pantas kiai di lembur mah cenah tereh kana surga beda jeung kiai di kota. Uin jeung Kang Asep deket kere Kang Asep teh ka surga mah. Sebab naon? Di dieu mah tahlil ge kadang dibayar kadang henteu. Mere 30.000 ge mihara resek odok kantongna. Masyaallah, masyaallah. Bila mana cinta dengan kiai, cinta dengan nabi, maka itu orang akan dikumpulkan dengan kiai dan nabi. Bila mana itu orang benci dengan kiai, sok aya jelema ngomongkeun kiai panjenengan. Mama tahan kiai mah hak adalah hak, batil adalah batil. Lamun kiai wani kene ngomong hak adalah hak, batil adalah batil. Contoh, eta teh lolobana mah 50% atau heun 50% mah bencieun. Heueuh teu, leres teu. Lantak sim kuring di ditu di pamuruyan ajengan. Deui kan disebut lagi Ustad Galak. Cek dewek di masjid jami sing saha bapak-bapak teh kadeuleu sapoe sakali ka masjid kojorna ku aing mah disolatan pokona mah dek kuing di pamuruyan pertama diumumkeun kitu naon cing cek utara salat deka kenal teh disolatan garek salat sorangan sia mah puguh kan hirup utara salat akhirnya kumaha alhamdulillah satahun aing musuh eta loba alhamdulillah cek dewek mual mantok aing kalembur teu wani parit kene ku cilencang sok tinggal kumaha akhirnya kumaha kelepuk gering kasurupan neang pan ka dewek ajengan pan jampe ku sia sorangan ajak sholat embuk ajak majelis taklim embuk karep kasurupan sia abusna jurig ditanai ditana ka jurig deui ka balacian segera ku aing jampe bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana bima rojakana arek dihakan majuring teh kabur sieunana ngantak ge jampe ilmu tah beres mulun mun aya nu kasurupan doakeun jampe dahar sieuna dihakan juring cager beres eta juring eueuh kajengan abdi kunaon kieu we siapa tara salat berjamaah masjid tiap dari salat ku aing didoakeun moal kasurupan deui daek pertamana daek salat berjamaah teh sieun juring lain sieun awal lain sieun juring ngantak deka sok kadoa we ka Gusti anu can beukeun ka masjid sing kasurupan aing eta satahun loba musuh tetangga ge aramekeun tungtung pas arek kawin ka imah dewe pas maot ka imah dewe are lain sorangan tungtung masjid teh pinuh we tah jadi ajengan kitu berat teh ajengan geus mah urang teh digaji ge hanteu dimusuhan deui palebak kurban bingung beurnya kurban hayang disorok batur masjid eueuh sakang kesekeng ditah tu wani masyaallah enak orang diem oe ka kiai gurunya masalah ngawaro ayeuna can bisa ngawaro teh jadi masalah tapi ka nyai ka kiai gurunya ingat ya jangan pernah ngomongkeun goreng ka kiai terido deweka naon sebabna
kiai anu berjuang nu jadikeun kampung ieu penuh dengan cahaya. Bayangkeun lamun ustad kiai kojar dibalitkeun. Hah? Kumaha? Sabar geurkeun anak. Heeh teh. Kadenge salat adan moal. Aya salat berjamaah moal. Aya nu matahan ieu moal. Terus ece lamun maot aya nu ngajikeun yasin moal. Tapi ya bibit-bibit na ieu dididik ku kiai ngantar Kiai Asep jeung si Abah pikanyaah pika dede. Lembur anu geus pikanyaah ka kiai, mikanyaah ka ustad. Insyaallah eta lembur bakal barokah. Ustad, guru kumaha mikanyaah ka kiai teh? Kudu ngaran duit we nya henteu atuh. Minimal mun meunang rezeki ulah dibagikeun ke sorangan datangan kiai. Kiai bade zakat mah. Yuk urang ngumpulkeun doakeun ku kiai. Aya budak, aya ulang tahun, meunang hege ulang tahun mah ngan robah carana. Ulah dibacakeun selamat ulang tahun, ulah dibacakeun happy birthday, bacakeun Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman kitu saudara teh. Ayo sok dulu. Hari hidup di lembur, salah tiga bangunan, pemajikanna lagu happy birthday itu tidak pakai kenyos. Bacakeun eta tumpeng. Tah orang dia, lamun aya besok ulang tahun, ustad alus teh ulang tahun muda alus, bae mah didukung gae. Ngan carana merubah. Carana merubah kumaha? Nyieun tumpeng sing gede pencit hayam kampung kiai datangkeun. Ngadoa jeung kiai tah ila hadratin Nabi Mustafa. Fatihah. Mungkin ujung-ujungna kiai pasti ngadoakeun naon ngadoakeun Rabbi habli minas sholihin supaya ngadoakeun anak kecil soleh jeung solehah. Bakakak ngadikeun ka kiai amplop ngadikeun ka kiai barokah sateungeurana. Ieu mah anak ulang tahun nyebarkeun undangan euy henteu kedeg ka era. Elewe undangan teh beak 500.000 ngan menang duit 200.000. Pi omongeun aing mah hanya ka ulang tahunkeun budak modal beak 500 beunangan ngan 200. Komo si anu mah amplop nanti dari 2.000 amplop nanti kosong. Eta loloban anu hajat zaman kiwari jeung ulang tahun ke budak zaman kiwari ngantar jauh tina berkah. Naon sebabna? Eta hajatna, eta syukuranna lain karena Allah, tapi karena hayang kasohor ku bato. Paham? Paham sadena? Yakin? Ayeuna si goreng tanya. Bahagia teu mulut teh? Bahagia teh mulut teh? Senang teh hade aja? Lamun jelema senang, di dia aya yatim piatu teh Kang? Yatim aya? Piatu aya? Lamun dibagi duit yatim piatu daek teh? Atoh teh? Bungah teh? Saha yatim piatu ngacung? Aya nu yatim, nu piatu, yatim piatu. Aya sabaraha puluh Kang Ustaz? Lah? Yatim piatu sareng yatim piatu mau apatan? Jompo anu tos bener-bener tanpa daksa aya teu di dieu. Seueur, aing mama nu selain jompo atuh da masih kena kabelilipan. Dibagi duit daek teu? Bae. Urang kumpulkeun duit ridho teu? Mikir. Kurang sholawatan, gelarkeun sorban, duit hasil gelar sorban, pangbagikeun ka yatim piatu, yatim piatu nu aya di kampung ieu. Rarido moal sedekahna. Tong ngaleret ka gigireun ridho moal sedekahna. Didoakeun ngaluarkeun sedekah jang yatim piatu dina Maulid Nabi, sing dibalas ku mang ribu-ribu kaberkah ti Gusti Allah. Ridho moal sedekahna. Ridho ulah samrot atuh di ridona. Ridho teu? Modok duitna nangtung urang marhaba. Tati, sadaya tati. Nu teu nyana kacis teu sawios, tati we urang marhaba. Anu nyana kacis lebetkeun. Mungkin ku paajengan pasikeun. Pak panitia. Pak panitia. Panitia punten. Ngalap berkah. Pak perhutanan kehutanan mah insyaallah pangageungna. Puterkeun ka jamaah ku panitia. Ngalap barokah. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul. Kajian tiasa ka panggung jeung abdi.
Allah ya Nabi salam barokah mugi lungsur rahmat Gusti Allah ijabah doa Gusti Allah kanggo orang ganda soleh barokahna ulah kanggo kang ajengan insyaallah berjuang jamaah rahimakumullah alhamdulillah aing hadir orang dia mah tuh gua cepat hungkul tapi cenah cepean di payun sim kuring ngaos ka Depok kengeng gelas kapan sana 17.380.000 dahsyat tidak digadang sebenarnya dibikin ke orang dinya diparakan gaya di piatu jompo alhamdulillah beres muludan hari ngumpulkan duit yang muludan ngan menang 8 juta hari gelar korban kulantaran yang dicari takun risalah baginda Rasul menang 18 juta 17 juta lebih nantak yakin jelema di urang makabeh ge geus iman ka Gusti Allah iman ka baginda Rasul ngan hatena sok kadang lembut kadang teu jelas insyaallah sawaya jalma anu geus sodaqo mugi mesti dibalas kumang pirang-pirang mang ribu-ribu berkah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi sadaya jalma jamaah Maulid Nabi kampung Ganda Soli singka angkeun janten umat baginda Rasul tur mugi di lungsuran syafaatul uzma di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Hatur nuhun ka Ibu Kades anu masih kena setia sampai selesai. Bapak RW, Bapak RT, panitia sadayana, insyaallah jalma anu ingatkeun jadi panitia, anu memperingati Maulid Nabi sadayana bakal kaitung dina naon? Dina magfirah di Gusti Allah. Hatur nuhun ka sadayana. Siapunten anu kasuhun bilih aya kata-kata anu kasar, anu tarik sim kuring kieu ayana teu bisa nu kasar dijieun lembut insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.